di dunia timimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud. Cek Abu Nawas moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud nya nama puasa langsung bayar per hari siap kabelah dieuna 1 hari puasa 1 hari buka 1 hari puasa nya nama geus moal aya 2 dah bener kan benar Nabi Daud mah istimewa kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud. Wah hebat amat siapa tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kukula didengekeunana lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta maka kukula disuguhkan tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua akhirnya nama dahar saya 3 hari puasa dibikin kukula kabeh ya be ya kabeh. Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah keur urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sungut ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musruk Gusti ieu mah nya nama supaya sadar we nu tadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mah teh daratang henteu didoakeun kieu tek modal gitu tek musruk gitu eta mah lain kiai ku nafsu teh mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh kuari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu mah tak doana para wali mah tengah penting lain jang sorangan lain cara Haji Pudolia goni ya goni agnini jang sorangan bae aja tetangga mah miskin ge blon teh coba tah eta geus kitu jang sorangan bae atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'ti wa manil ladzi istaghfaraka falam taghfirhu ya gausa ya gausa ya gausa agisni ya Allah ya mugisu wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfir lana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina doa teh kakabehan di hakil Qur'anil Azim war Rasulil Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin henteu jang sorangan hampura Gusti abdi bapak abdi emak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi kawauh abdi sadayana Gusti pangcageurkeun abdi pangcageurkeun emak abdi bapak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi sadayana kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina malah kadang-kadang kasorangan mah henteu kasorangan mah henteu nu mantap doa nu paling sangat dijabah doa ieu lantaran antara dua Allah urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara coba ge qalu lan nu'minata nutamis lama utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tadi Ba'utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu makan bahasa a'lamu di dinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzarab mun ku urang di mana dzarab teh kapan di mana maude teh lamun dikagusi Allah keun mah bakalna urang pagedrug mentak Allahu a'lamu hayasu rizjajalu di sana hayasuna nu deuk diroba apa a'lamuna mun
bahasa-bahasa teh hese tara aya lamun ngahareupan haesu sebab haesu mah gorob panjang geus sama ka ditu mah nu ngaji ge puyeng komo teu ngaji tapi istimewa. Nah nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan ieu doa insyaallah engke di fotokopina moal kuari istimewa ieu mah kudu ditalar ya mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu fara wa manil ladzi tawakkala 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugi terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup jiban ieu urang aya ya we ditanya teh orang edan sugan teh mah bener ijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah menta lain jang sorangan menta tulungna diri tapi jang batur gitulah para wali Allah nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat anu zina datang ka kiai nu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebab nyanana tilok nyumpahan ngeuk ngabebener doana ge ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi nyanda bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna nyandakeun sadaya-daya Gusti jangan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak tah mangke atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar saha nu nyadarkeun Gusti Allah aju urang ngaku nang urang ulah asal ngaku ka hijab deui asa tuh doa aing tuh aing teh mun puasana ge aing teu eureun hijab deui bae ulah ngaku kabeh nang Allah nang urang harokat wasakanat kabeh menang Allah kabeh ge eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu titipan tanaga dititipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah iyalah anu can parati asanang urang we kabeh ge hijab beuki kandal ilmu beuki loba hijab beuki kandal mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kukumah ge kan mantak make mata hate teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus aing henteu je ulah sambatkan ya sarua ngadahar sangu geus pokona mah main pakong heula aing jageun kukumah mah eta make ieu mah teu cilaka aing mah pokona mah aing mah ceramah heula moal kang urusan santri kayak negeun pondok kalau geus boga pondok boga majelis kakarak aing mah ngaji istiqomah salah lain gitu neuk nanaonan persaingan di nu kos neuleuna ulah make nu ieu tapi make karak rapi acul-anculan batur iya tuh tenang bae nu ancul-anculan can puguh deket jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang Allah ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh henteu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing teu mending aing mah salat bae tah salat teu beres apa ngaji pelampiasan aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja hajunya nama didengi ku raja
urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu saja ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bari mah sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeleuna teh puasa nyana mah dahar unggal kadele di warung kopi ngopi unggal kadele restoran di warteg dahar sedangkan pan ayeuna mah Kristen mah ya ahli tapa nyana mah Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot decol ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh oh ahli tapa teu meunang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa tapanya nama puasana ge geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep mah 20 genep jam ahli tapa ti ditu na mongkos kitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuk kamulyaan ente hebat amat ieu apakah boga pagawean naon eueuh deui cak pastur teh lain urusan naon urusan dahar doang aya kitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti kula mah nu mantep jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantep ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teatah kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar datang ke Abu Nawas waalaikumsalam aya naon ieu urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas setuju teh ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas tuh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh dek kuari ge masalah cek isuk lah ayo isuk lamun isuk cek Abu Nawas ke urang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan bener daratang isuk-isuk geus butik teh beteng atuh geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam oh ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kajeun tuh ya berangkat lempang datang ke zohor masing-masing anu zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar Abu Nawas lapar ya urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur paruasa oh puasa ya puasa nu ieu urang puasa jadi opatan agama-agama nu sajen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas nek dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam rangka perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke ge sekian teh oke bae tapi geus rada kicep-kicepan cek aing teu kuat teu kuat benar-benar teu kuat teh ini datang jam 4:30 teh noel deui kieu dahar nama tetap engke tas maghrib ngan persiapan kuari jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang neuli dahar oke teh wah eta mah oke cenah tuh kos gitu bagus teh solusi terbaik teman cenah ya geus kira-kira bae Abu Nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu bawa ongkos minta jeung meuli sangu akhirnya dibere ku masyarakat meuli lah 4 bungkus
udah gua Abu Nawas air. Datanglah ka jam genep. Begitu datang ke jam genep, disangkakan buka, ternyata puasa itu macan wayah buka. Nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1. Hah? Jam 1. Ente jarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh. Atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar. Ja ieu mah nang menta-menta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula. Atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh lah teu bisa Abu Nawas urang seragam. Dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh. Cek Abu Nawas kieu nya. Emang tadi teh gedeg ditipu ya Abu Nawas maksudnya supaya lelah. Sebabnya anak teh kapake jasa kuraja. Ieu mah maksudnya mah deuk dibunuh pelan-pelan. Ya satu masalah cek Abu Nawas. Kieu. Ngan kieu. Cek Kristen teh ye. Urang sarare bae makanan simpen di dinya. Di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus, makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus. Nu ngimpina kurang bagus, makananna setik. Nu teu ngimpi ulah dibere makanan. Cak Abu Nawas aing mah moal ngimpi. Sebab moal bisa hees man lapar. Aing moal bisa ngimpi cak we. Aya bae cak Abu Nawas ya. Aing kumaha ieu. Tapi tetap Abu Nawas mah dilokelehan. Siap teh Abu Nawas? Siap. Siap. Dan aing disungut mah tuh sapira ngimpi. Padahal di hatinya mah deuk ngimpi kumaha. Ya boleh aing ngajekeun teh atuh. Jam 10 reup hare SKB. Jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae. Encan dahar, can hees cenah. Kuari pepetang ngimpi cek Kristen, Masya Allah, istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya. Waduh, seakan-akan nembus. Kaulah aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen. Ngobrolah jeung ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa. Lain di alam nu ieu, tapi di luar alam nu ieu. Hidup kabeh. Seorang budak. Wih, kuring di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana. Eta manggeus kemegahan anu luar biasa. Lampu tapi caang, padon poe tapi caang. Teu nyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna. Kabeh hidup. Pohara luar biasa. Seorang kulama diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ke singgasana. Wah, tabah singgasana istimewa. Dihandap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip, diangkat sorangan kalu ka handapna kitu keneh sakumaha lip bae. Tapi eueuhna naonna? Hayang ka luhur langsung ka luhur, hayang ka handap langsung ka handap. Masyaallah. Menentah nu terbaik coba ye. Tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik. Nu kadua bikin, nu katilu Abu Nawas ngimpin teu? Abu Nawas teh kieu kula mah ye. Aya ngimpi mah teu. Ah, teu beunang ngadahar berarti teu ngimpi mah kaelah. Lain kitu cakeuna. Terkenal di dunia timimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud. Cek Abu Nawas teh. Moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud. Nya nama puasa langsung bayar per hari siap. Kabelah dieuna 1 hari puasa 1 hari, buka 1 hari puasa. Nya nama geus moal aya 2 dah. Bener kan? Benar, Nabi Daud mah istimewa. Kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud. Wah, hebat amat siapa? Tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na. Kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kukula didengekeunana. Lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula.
kula pelukan jeung kangjeng Nabi ngobrol nurut disuguhkeun aya ge kadaharan eta maka kula disuguhkan tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua akhirnya nyana badahar saya tiga antara ahli puasa dibikeun ku kula kabeh ya bea kabeh atuh palalowo kabeh akan ku sia ngimpi cek nyana aing ditipu ku sia bubar urusanana moal bisa Abu Nawas nek dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo ku sia geus bea kabeh aing mah henteu salah sebab disuguhan ku Kanjeng Nabi Daud aing mah aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas ieu asup dia sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cak Abu Nawas balik aing lah wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punya nanya tungtung nama urang menu kalaparan teu salah bantah mah tuh hebat biasa kayak Abu Nawas eta kapanggih bae deui ku Abu Nawas segala Kangjeng Nabi Daud datang Masya Allah tak gitulah ieu ge sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena kajelema anu bangkawara kajelema anu jahat ucapanana sangat menghina ka Kangjeng Nabi sagharun kahinaan indallah ti Allah wa adzabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah bukti nyata malodar ketika perang Badar dan selanjutnya tersiksa jadi kahinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi moal aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetep nu panggeulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi rek ngaraksanakeun ibadah haji ke Mekah di dia berangkat jam 11 insyaallah poe Rabuna naik kapal menuju Mekah gelombang 2 awal kemudian kloter 2 hiji kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari besi aya kasalahan jeung kasogolan boh ucap boh tingkah boh pagawean hampura kitu keneh kaula geus ngahampura kakabehan jadi urang libur selama 6 minggu balik kula insyaallah tanggal 5 jadi berarti Muharram jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu urang libur atau asa minggu kumaha minggu na bae nah ieu mah genep minggu liburna alhamdulillahirabbil libur deui bae ya nah ieu eueuh deui tiket geus dibeli pisana geus dibeli atuh bekelna geus disiapkeun geus teu kudu ngabekelan deui nah ieu mah kitu tinggal bekal doa eueuh deui ngan sakadar bakal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa yamnaun naumahu wa uklahu wa surbahu keur lempang mah kajaga tina sare kajaga tina dahar kajaga tina nginung ngaranna ge leuleumpangan aya duit eueuh jang nu dibeulina aya barang eueuh duitna gitulah qit'atun minal azab
nu mantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu anak hiji milu kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu Haji Mujiono milu Haji Firdaus milu loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dimusyawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haolan ke di ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji kitu insyaallah poe Salasa balik ke tanggal 5 mudah-mudahan ulah aya halangan naon dilancarkeun segala rupa ku Gusti Allah disehatkeun ku Gusti Allah dibere jararajak kabehan dibere kiat ibadahna dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salaman kabehan. Dek nu dareukeut sasalaman nu keur henteu nage masalah sarua bae. Geus sarua pada urang silih hampurakeun. Allahumma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون Allahu a'lamu bimuradi golang ngadawi Allah ta'ala lemalur ya Allah lahum gadwe ulaika
Yaumal kiamating dalam dina kiamat ngucap-ngucap ing lafad urukhulu pada maranjing sira kabeh fi jumlati umamin dalam golongan pirang-pirang umat. Kodo kholat kang teman-teman wis dingin ya umamin qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh minal jinni wal insi saking jin lan manusia pinlaring dalam neraka. Muta'allikum dudukhulu iku kang narima cumantel kalawan lapad dudukhulu kullama dakhalat ummatun samang-samang samanjing sapa umat an-nara ing neraka la'anat maka ngalanat ya ummat ukhtaha ing dulure umat allati qabla kang teteping dalam sadurunge umat li dhalali biha kena sasare umat biha kal kena sasare kena umat biha kalawan hatta idza taraku malam-malam tatkala nemu ya umat dalam aku tegazat bertemu ya umat biha ing dalam nar jami'an alaysa kabaya qalat ukhra maka ngucap apa kang hari ini umat wa umalat baulan utaya ukhra iku pirang-pirang kang anut li ulahum kadue pirang kang awale ya umat ayli ajlaihim tegese kade pirang-pirang kang gedene tawa pamimpin ya umat humal matbuuna lan utawi ya ajilla iku kang den anuti kabeh Japing lapad Rabbana pangeran ingsun sadaya haulai adallana wa dalluna utawi kila samudayani ulaiku nyasarkeun ya ula kabena ingsun sadaya fatihim makan itu anu minga ula azabam di'afa ing siksa kang dan tikal-tikal mudha'afan tegese kang dan tikal-tikal minan nari saking neraka golang adawi ya Allah ing lapad likulin iku tetep kadua saban-saban kang suci mingku meminum saking sira kabeh wa minum lan saking uladipun utawi tiklan azabum mudha'afun utawi tegese siksaan kang dan tigal-tigal walakila ta'lamun lan tetepine ora ana waru sira kabeh bil ya'i kalawan nganggo iya walakila ya'lamun wa ta'ilan walakila ta'lamun malikul fariqin ing barang kang tetep kadhe saban-saban golongan wa qalat sulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul azaba bima kuntum taksibun Allah alam bimuradi wa qala sulahum lan mujazaba biangkang awale ya umat li ukhrahum kadue pirangkang aire umat amakana lakum ilapan pamakana maka oranana iku tetep kadue sira kabeh alaina ing atas ingsun sadaya min fadlin poka unggulan li annakum lam takfuru bisababina kanda satuna sira kabeh iku ora lupur sira kabeh kalawan sebab ingsun sadaya wa nahnu wa antum sawaun maka utawi ingsun sadaya lan sira kabeh iku pada qala ta'ala lahum adahu ya Allah ta'ala limalur ya Allah lahum kadue ulalan ukhra Jabu-jabing lebat baguku maka pada nyicipi sira kabeh al-azab ing siksaan bima kuntum taksibun kalawan barang kang ana sira kabeh iku ngausaha sira kabeh sakumaha kamari ayat ieu teh nuluykeun nu kamari bahwa para kafirin musyrikin Yahudi Nasrani
ong hucu Buddha Hindu kabeh bakal digejeburkeun ka neraka. Ketika sakarat nageh diome ku malaikat aina ma kuntum tad'un mana nu kumaneh disembah-sembah teh hayu nu kumaneh disembah pangeran Bapa ayo gerak turunkeun ayo nu kumaneh disembah pangeran anak incuan teh mun incuan ayo gerak pangeran incu gerokeun pangeran batu pangeran kayu gerokeun sia kuaing bakal dicabut nyawa sia ayo malaikat ngome ka para kafirin masyaallah nu mantak nu teu jojoakan kafir mah sakaratna. Ari Islam kabeh urang geus sering ningali tenang maot teh. Kala maot teh komo bari jeung ku urang katingali tur kadenge mah bahasa la ilaha illallah Allah senang perasaan sedih mah sedih bae tapi senang nu aya. Lantaran nyana sakaratna maca la ilaha illallah atawa Allah sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Mentak talkinan ku urang mun abah urang ma urang diceuli la ilaha illallah lalaunan maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana ke nyana nurutan la ilaha illallah lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang ulang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos ngariung la ilaha illallah nyana ge gideug waduh sakjana ieu kiamat ya aduh emang mulu dan tanaon ya ulah geus bae berkadeuleu ku urang bangun urutan geus sakitu bae namun encan karak balikan deui la ilaha illallah kayaknya kadeuleu ku urang la ilaha illallah lamun nyanda terus bae la ilaha illallah komo kadenge mah ku urang kan roh bagi kade tah ngap-ngapanana kan beuki cepet ku urang tita Allah barengan Allah cara nalkinan teh kitu ulah lobaan engke nu di itu la ilaha illallah nu di Allah ilaha illallah aing ngilu ka mana cek nya ieu riweuh ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula sok kitu judi misalnya geus ulah kena ka jero maaf mangnya babaturan bae heula nang ka ditu lah ketua bangsa nu main cimplong segala rupa keluar guys ieu mah keur disterilkeun cek urang ieu jadi ge embungeun nya lamun nyana bisa ngomong imkan manyana ge ngomong eta babaturan aing nu eta mah inditkeun ka ditu kejeburkeun apa ka sumur kana aing bisi ka babawa punyana mbogan gawe sesuai jeung situasi kebutuhan urang dahaga butuh minum urang lapar butuh dahar urang tunduh butuh sare awak urang teh kitu teteh urang teh kitu keur sakarat teu butuh jeruk teu butuh daging butuh doa jeung zikir mantap urang ngalayat kadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk paling ge jang anu nungguan
nuhun-nuhunan ge nungguan nuhun Bang Haji nuhun iraha ka dieu deui Bang Haji meuli jerukna kos kitu di ames Allah tidak geus teh urusan ya da mapan aduh bogo nu gering ngap-ngapan bantu teu hayang jeruk ngan apal teh ngan nyana mah hayangna zikir atau sholawat jeung berbagai zikir-zikir mentek ngeuneuh muriang kritis gadenge nu maca Quran nu barapi nu ngeunaheun atuh nu ngeunaheun makhrajna lantaran nyana kan ngadengkeun yasin gadenge wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim nyana komun nyaho ka makhrajna aduh pas ngeunaheun tuh karena menyanana ayeuna dibacakeun yasin makhrajna teu bagus wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mendingan teu dibacaan cak nya teh puyang aing ngadengena kos ge inditkeun eta kos kitu ganti habak atuh kan nya teh daya teu upaya bae ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad Allahu samad cakena teu hayang aing ngadenge kitu teu hayang bisa-bisa nyana diwurukan kuno gering lain ahad wah mentak nu rapi ilah malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah nangal kumane disembah olu cak nyana dalhu langit muncul gesti kamariku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleu atuh ujung-ujungna mah nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin nyana sorangan bersaksi nyahun bahwa dirina pae kafir na'udzubillah min zalik masyaallah lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah ku malakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana tuluy bae malaikat gudak-gudaknya na geraan caknya mana ayo geura sesembahan nu kumaneh disembah teh ayo geura atunya nage ngomong koludolu ujung-ujungna pae kafir nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir iyalah qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins Gusti Allah nyarita hakikat nama Gusti Allah tapi Gusti Allah teh geus mere kakawasan geus mere kawenangan ka khazinun nar malaikat penjaga neraka malaikat malik cek malaikat balik wahai kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu berbagai agama nu lain Islam kalau finnar sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka mangka geus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara kadulu didinya sunukna ruhakna hewan-hewan neraka oraina kalabangna kalajengkingna jeung sajabana cai ngagolotrok anu luar biasa panasna kadulu iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi wahai Nasrani kafirin tah ieu udkhulun nar dirasup maneh ka neraka ijumlati umamin qalqalat min qablikum minal jinni wal ins disertai beserta umat-umat nu baraheula memeh haranjeun kabeh boh jin boh manusia anu teu iman ka Gusti Allah barang jeung maneh jin manusia nu kafir tah ieu tempat tata insyaallah karim
endek kumaha deui ja memang keur sakarat tagenya nama atung geus sadar tadi teh wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Aduh pohara ya ujung-ujung nama atung dek kumaha ge merod tinggal merod embungeun nyana teh lulumpatan ka kaler ka kidul kawetan ka kulon embung asup ka neraka bring kawetan di ditu dijaga ku malaikat ku seuneu plak ayo sia bring lumpat ka kulon dijaga ku malaikat seuneu deui blek bring ka tukang ka dijaga ku malaikat pake seuneu saiderna seuneu digiring make seuneu deuk kumaha coba ieu reketek nu diharap ulah nyedak atuh semua nyedak bae cek teh aing tuh batu nyedak lah kudu tukang sesedakan kieu itu kan neraka ya urang ya je wah ya atuh kage jebur jadi giringna make seuneu ka ditu seuneu ka dieu seuneu ya otomatis brus enggak kejebur kabeh ka neraka. Masya Allah. Aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat assalamualaikum malaikat macam-macam segala salam segala naon tetep jana salam assalamualaikum salam-salaman di dieu Bang salam teh kan kasalametan ieu neraka cek malaikat tetep kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam assalamualaikum ya waalaikumsalam tidak ada jalan untuk neraka pan tunggu waalaikumsalam dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam kita mah kaleupasan teu bisa kaleupasan aya bae ahli tasawuf pokos kitu jasa mana suratna Allah make surat-surat pokona surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam berarti tetep ka anjeun salam sakudu ka neraka namun kula datang ka di kana neraka kan lapor aing ka Gusti Allah cek malaikat ulah gandeng ieu mah aing bantu dibalangkeun bae masalah penting aing masalah amat bae geus ulah bebalah bebeja ka sasanya moal tadi jelema kos kitu jasa geus atuh balangkeun datangnya alhamdulillah kadengin kudu ditukang kafir tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah nurutan nyana ge assalamualaikum kejem malaikat tadi singko salam di blon tetap nyana salam assalamualaikum tulak cangkeng malaikat cek dina hatena moal jawab ku aing geuning kilu kali assalamualaikum ditowel make sikut ngaguling ke neraka cak malaikat ampura aduh ampura aing lain teu ngajawab sikut aing ngomes ieu ya teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa tetep jadi eta make sikut dikitukeun doang trek neraka tetap hampuran mereka hampura aduh ceknya dia sikut ngamuk ya ceknya aya we Gusti Allah jadi tetap selamat tah itu Islam ieu masih ngejebur kabeh ka neraka umat kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a begitu ararasup kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi
Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kabeh arasub ka neraka kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekana dulurna di jero neraka teh nyana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing dek ngadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ye cakeuna nolol-nolol ka aing atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu atuh kunaon nurut ka aing atuh gara-gara sia goblok tungtung apa lain kada neraka yang sia gelut cenah di dinya di neraka gelut tuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut jeung teu gelut panas bae kan di neraka gelut la'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb paingan di penjara gelut paringanan ieu gambaranana begitu datang anu anyar gengna datang wow betungna geus gedut jasa mangkaning bujalna ge doton kahar bodega ini makanan aku kenapa kamu masuk sini ya kamu mau bunuh ya berapa yang kamu bunuh berapa yang kamu bunuh ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Kecil. 100 yang aku bunuh. Kalau kamu nggak nurut sama aku, termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih. Urutin, ayo. Urut. Ayo nggak mau gua tempelin lu, gua bunuh lu. Hah? Oh, di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara. Tolol jasa. Emang dia ke penjara aing ke penjara neuleuh doang ke penjara. Lain aja di penjara asup ke penjara sabaraha kali. Lamun dihitung mah aya naon? Ya itu rahasia perusahaan. Aya nyaho bae. Bisnis kami mah ke penjara gatuh. Boh budak. Di penjara teh lain lalakon norengkos kararitu. Nah ieu ge la'anat ukhta allati qablaha li dhalaliha biha. Terus menyusul nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa. Talah kau daratang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a. Gus karabe datang kabeh blus malah ditareangan. Si anu ke mana si anu? Oh can datang, tungguan. Gus gerlut Gus wow, silih ejek, Gus silih kitu salahkeun, silih lanat. Silih omong wah Gus kacau balau Gus di neraka teh. Gus njarekanan Gus segala macem. Ditanyakan si anu ke mana can datang, si anu ke mana can datang. Paus ke mana paus? Ayo urang kejar paus ya buang kawara cek dia paus. Waduh. Ieu gara-gara nyana ya urang ya. Mana kardinal uteangan pausna kardinalna diteangan kabeh. Geus karumpul kabeh. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum. Ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeun liulahum kanu arawal ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun. Nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana kuari mah pangeran teh Allah. Dek mana deui atuh ja pangeran nyana batu teh daekeun muncul kayu kitu keneh malah dihijikeun pangeran nyana batu jeung kayu teh dihijikeun ngabuncal-buncal di dinya teh disiksa. Nu ngaran Manat nu ngaran Uzza. Kobe aya di dinya
anu kuari patung-patung Maryam, patung-patung Kangjeng Nabi Isa, patung-patung Buddha dan lain sebagainya didikan didinya teu hayangeun moal aku nya dihancur-hancurkeun di neraka goblok sia goblok tolol gara-gara sia wah hancur pangeran teh hancur di neraka ngomong deh pangeran atuh sia anu nita nyembah ka aing pangeran ngomong kos dukun teh mah pangerannya kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing ge kami mah dititana ku paus atuh teangkeun paus da ku sia teangkeun pausna wah paus tu pertama kahiji kadua terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun pemimpin-pemimpin Hindu pemimpin-pemimpin Buddha pemimpin-pemimpin kitu Konghucu kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun mantak pengikut-pengikut lapor ka Gusti Allah Rabbana ulai adalluna Gusti Pangeran abdi sadaya cak malaikat ngaku kan bahwa pangeran-pangeran teh Allah naon ya kami dek lapor ka pangeran ulai tah ieu pamimpin-pamimpin teh ieu paus ieu kardinal ieu pamimpin Yahudi ieu pamimpin Buddha Konghucu dan lain sebagainya adalluna nu nyasarkeun ka kami kabehan ku ayana sakitu kami mohon fatihim adzaban dipan minan nar kami mah menta ieu pamimpin-pamimpin teh siksa neraka leuwih tibatan kami tikal menta ditikal-tikal nya tak ka pemimpin-pemimpin baheula sia ka aing nyasarkeun ngajakan ka Tritunggal ngajakan ka patung ngajakan ka kayu ngajakan nyembah ka makhluk waris ya didarakan laporkan ku aing sia ka pangeran Gusti ya pamimpin-pamimpin nu baheula nyasarkeun kami beres siksaanana lipat gandakeun ulah disaruakeun jeung kami ku baca Gusti Allah qala likulli dhi'fu walakin la ta'lamun sebenarna mah saban sahiji maneh jeung nyana teh ieu aya tiklan-tiklan pamimpin-pamimpin maneh ieu disiksana tikal-tikalan maneh ge sarua ditikal-tikal jair urusan siksa makarasana ku masing-masing walakin la ta'lamun cuman maneh mah teu nyaho malikul fariqin sikaan anu tertimpa ka tiap-tiap golongan si ieu kumaha siksana si ieu kumaha siksana si ieu kumaha siksaanana tah eta teh tinggal dirasakeun bae cak Gusti Allah ulah boga puncak pentas sagala rupa rasakeun deuk kumaha deui aduh mentek aya keur di dunia teh tilu karti kafir tiluan hiji pamimpin Nasrani kadua pamimpin Yahudi katilu pamimpin Hindu kaopat kiai ngarobrol bae nyana di warung kopi ngobrol kopi ngobrol celetuk bae nu ngomong sabenerna nu paling deket jeung pangeran teh saha sih di antara urang cak Nasrani teh ya kami atuh pasti kok bisa ngaku paling deket emang kumapan kami mah lamun nyarita mohon ke pangeran teh wahai Tuhan anak kan aya anak makan ka bapa deket biasa berarti ka pangeran teh deket sakumaha deket teh bapa ka anak benar coba saurang deui wow cak Katolik teh atuh kami nu leuwih deukeut mah emang atuh kami mapan Tuhan ge bapa langsung Tuhan bapa moal aya tandingna tuh ngaran-ngaran bapa tuh wow
Ayo bahasa pribahasa segalak-galakna Bapak tilok padahar jurig. Ya kan? Oke ya. Cek Hindu tetap nu paling deket ke pangeran mah kami. Emang kumaha? Pan kami maka bapak teh ke pangeran teh om. Om kan Hindu mah. Sinta om, sinta om. Wih, atuh om mah moal aya duana sakeun. Bener. Kuari mah kabehan menuju ka kiai. Nah, kalau di Islam itu bagaimana? Kalau memohon kepada Tuhan itu bagaimana? Kiai gideg bae kumaha ya aing. Jadi teh ieu mah Tuhan anak ieu Tuhan bapak ieu om gitu kan. Ka beneran nyana di warung kopi di hareupeun warung kopi teh aya masjid. Begitu aya masjid diajak punya ka masjid kabeh. Naik ka munara. Wow, ayo ikut. Mana ini dekat sekali cek dengan Tuhan kalau masuk menara. Naik ka luhur. Makanya 50 meter mah kalau. Pas datang ka luhur adzan. Allahu Akbar. Tuh, itu pangerannya tuh. Itu Tuhan tuh. Mana tah Allahu Akbar cek eta. Lamun maneh hayang nyaho kadeukeutan pangeran cek kiai ngagejeburkeun ka handap geura geus. Ngaragakeun maneh ka pagi ge jeung pangeran. Sia tolol. Cek kiai tolol tah kiai ngalojokkeun batur. Mun hayang kapanggih geus ulah make carita-carita bapak anak sagala uwa sagala incu ulah sakeuna teh geus bae tah kadenge tah pas Allahu Akbar itu adalah Tuhan kami mah kalau ingin ketemu gampang di situ duluan. Coba sekarang menjatuhkan diri ketemu nanti sama Tuhan. Kalau nggak percaya ayo sih ngaragakeun maneh ge ditolol tuh mah tolol kabehan nih urang ceknya nanti. Iya engke kajawana cak kiai teh engke di akhirat kuari makabeh pada ngaku darareukeut maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan anak Isa ngaranna maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan Bapa maneh ngarasa deukeut lantaran ngarasa aya indung Tuhan Maryam disebutna Tritunggal di dieu ngarasa deukeut bae sarua bae sinta om ieu ge sarua Yahudi kabeh ngarasa deukeut ge kanyahoana nama engke di akhirat digiringkeun ka neraka bakal nyaho mana nu leuwih deukeut ka pangeran jeung mana nu jauh ka pangeran. Ieu tah ayatna ieu wa qalat ulahum li ukhrahum adu debat anu sengit di jero neraka antara pemimpin-pemimpin kafir jeung pengikut-pengikutna lantaran silih salakeun gara-gara anjeun kami ka neraka gara-gara sia kami ka neraka kami baheula geus aya informasi anu akurat melalui televisi melalui berbagai media kami sok kadengekeun ceramah-ceramah kiai kami sok kadengekeun dina maulidan kami sok kadengekeun dina rajaban aya pangeran anu gaib anu ngutus Rasul ngaranna Muhammad di akhir zaman kami teh kadengekeun pancak maneh ulah ngadengekeun nu kos karana itu geus bae urang mah ka gereja bae geus bae urang mah ka kelenteng bae geus bae urang mah ka dieu bae ka dieu bae depan maneh nu ngaulah-ulah gara-gara maneh kami ka neraka Gusti siksana tambahan deui Gusti nyana ngomong wa qalat ulahum li ukhrahum dek meminta ka pangeran cek jana teh aduh pamakana lakum alaina min fadlin teu aya unggulna maneh ka kaula kami teu ngunggulan aranjeun kabeh cek para pemimpin alianakum lan takfuru bisababina lantaran maneh kalakul kalalupur teh lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur panah nu antum sawaun kupurna akur bae ribut di neraka teh antara pemimpin Yahudi jeung bawahanana pemimpin Nasrani jeung pengikutna pemimpin Buddha jeung pengikutna pemimpin Konghucu Protestan dan lain sebagainya ribut engke di neraka bari keur disiksa ku Gusti Allah jaba siksaan anu pohara bahwa jaba sing jerengeng jelema anu silih lanat silih carekan silih tolol silih goblok
jabat tuntutan ti bawahan ke atasan teh aku gara-gara maneh sedengkeun ti ditunang ngalempar deui eueuh nu jadi gara-gara aja kabeh ge ieu mah lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur ge dasar wa geus ulah aya naon rame di neraka kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh wari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di surga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodel ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batin mah manehanana geus seserian di sorga kitu keneh di Irak sedengkeun sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman lah ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa siap-siap bae Cikupa ya Allah ya Rabbi dek kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika urang meuli naon bae ge geus aya persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani urang meuli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja Nggak kumaha tuh. Berarti satu sisi orang benci terhadap Kristen, di sisi lain lantarannya nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomian, orang nyumbang kanyana. Sadar atau tidak sadar seperti eta lah. Dikondisikan seperti eta. Kubodona orang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika. Urang tinggal nyalahkeun penggede urang bae kokos kitu atuh. Hese kembali deui urang ka urang. Kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade. Nu tadina mah sarua bae kiai itu ge sing hade. Mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade. Barang dibere rada gede. Nek. Barang dibere deui cicing mah ta iya. Dek kumaha? Dia kembali nama ke orang-orang kan. Ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe. Lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram. Kudu lalaki bae heulanan. Kiai sepakat Banten, Serang, Tangerang kabeh ulah milih awewe. Malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan jadi nyata pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bade tuh nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama ndek dijadikeun proyek. Ja aing mah nyaho jasa teh ka kiaina. Ja datang ka imah man minta tanda tangan. Wari gadeuleu bae kumisna. Je. Minta tanda tangan kula teh kudu tanda tangan, tanyakeun ka jamaah. Aing mah geus ngaharamkeun milih awewe. Geus teu kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun. Hagas. Kumaon ka belah dieuna. Dibere mulai sorang diumrohkeun jeung Ki Pudoli pan ka ditu henteu Ki Pudoli mah bareng doang
atuh ku baru untuk apa di Pandeglang Kiai kudaon milih awewe di Serang milih awewe ketika kurang disindiran weh kunaon milih awewe ieu mah lain salat cek cenah pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat oh kitu kakak oh atuh kumaha kakak bae tuh gitu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak teu pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah tah jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui jadi teh naon teh tuh emang sia mah kabere nya bae sekupi segala mio wah ambalayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah wali gubernur urang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulan data eta gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha selama urang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus cek nu ditampal ampun naon teh nu kieu nah sia mah nya pokona kieu bae lah pokona mah naon eta kieu bae pokona mah moal beres jadi nu mantak raruntuh ke pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang kata dina mah aya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah-nya teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pandi sing hade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta-eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesak wari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia itu ayo itu can datang ke tempat ngariungnya geus bebeja kiai yang hitut betekeun atuh yang hitut bae kudu bebeja dan geus dibetekeun ku nyana didadatkeun keluar bukur kepret geula atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar geura-ge ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae panggeus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari dimimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareueuh kabeh kita kusaha gerak Allah mingguan nu tadi nanggeus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate si aya panyakitan bego hubud dunya tah ulah sok kabatur hubud dunya dirina cenah kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamereti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur
kuno naik ke kiai anu mah anu kiai anu mah kiai anu siap pikiran goblok. Kudu mikiran kiai batur manggeus ka awang-awang geus ka mana ibadahna. Nyana mikiran kunaon si eta sia. Saya Golkar teh kos kitu jahatnya sepenjahat kelas kakap Golkar mah. Masalahnya kula nu mantap ngomong kitu kunaon? Eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum. Ji asal geus ka Golkar bae pelepas. Ai kitu mah ulah ka Golkar, ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah. Aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna, ho ka jurumiana. Ku ari ngararoko bae kiai. Kunaon ge? Nu deuk di pagahanana emang santri ajur kabeh ku beringin. Ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah. Heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae. Ai sia inget maka dinya Allah satu. Nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh. Ayo tauhidna petakeun ku sia tuh sia aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cerik leutik jana ge. Nah ieu tah teu karasa tuh jana di dunia teh kos karari. Acur lain hiji lain dua. Masyaallah. Mantap kayak kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana kekeh lantaran pahar moko datang. Nu ieu si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misa. Tek di dieu mah dibuang gede. Kekuatanna hanya cuma 2 tahun. Rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja. Itu mau pasti kene ku di eksis kene bae. Masyaallah. Aya naon buah eta Golkar mah. Sebab tadina teh cak Gus Dur. Adil apa kejam saya? Eta tah di mimitian tidinya tah horeng. Kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil. Dibunuh karakterna, dibunuh harismana, dibunuh kabarokahanana, dibunuh ilmuna. Ngan anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu daekeun tobat heran aing mah. Heran heuh. Sakali deui enahan ngomongkeun ge. Kayak aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayahan keneh. Insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka Abah. Bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah teu ridho. Eta lamun hayang bagusnya tobat. Cara tobat tuh kebeulem pondokna. Eta kolot teu kira-kira ngomong. Lain pondok teh mah gos itu mah beulem pondokna cek teh. Lamun can dibeulem can jadi teh tobatna. Tuh. Eta mah meureunnan nyingsieunan we teh mah ka kula supaya kula ulah meureun. Aju kula ya ai duitna terus bae ku ari ge. Ya alhamdulillah. Kula lamun kadatangan tah kamari kan kula ajak keur poe Kemis datang bupati, datang gubernur. Kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere ka aing. Salamet aing lamun teu mere. Bener sasalaman teu mere naon. Dijabah berarti doa aing. Kajen yang teu kabayar ge daripada make duit siap mah. Gubernur teu mere berarti pelit kan? Kitu mere pelit kan berarti. Ngan emang teu hayang teu. Jadi lamun kadenge gubernur datang, bupati datang, lillahi ta'ala teu merena naon. Eta datang bunga bae secara kemanusiaan nya manusia kula manusia. Satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cek Kiai Golkar bohong ki uci mah. Soekeun ku aing sungut sia. Silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang. Ka gubernur nganasehatan, ka wali kota nganasehatan, teureun kula mah nganasehatan. Cara kula nganasehatan kelalagaan, kana nasehat kelalagaan, janyana ge sarua hayang salamet di akhirat tembung ka neraka. Ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana. Geus teu wanian mere. Sebab nyana ge meureun dibisiki, hati-hati. Jangan suka ngasih sama Ki Uci. Emang kenapa? Kalau sedikit engke bahaya, kalau gede boleh. Kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu. Babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab.
tetap ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuhna naon ulah sok hayang dibere tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakaana sing kuat seperti kitu jadi kadoleuna akrab bae geus kura kirang lalagaan ku kumaha ge mun teh hayang dibere jieunan atuh geus bae juga beneran teu mere atuh geus pas narana beres geus nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salah amat urang nasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sampai kerbloon pan ieu kumaha atuh ieu tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut nyarekanan ka pemimpin-pemimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun wali mages ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedahan lantaran kabege disiksa ku ari mah rasakeun bae ku maneh al azab siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu ku maneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika urang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na aya jelema keur ngararaji model kieu teh ieu teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekeun ku Kangjeng Nabi sial tah budak aduh nya bisa ngagerokeun Sina Umar ayo jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek si Dida Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjagnya na Masya Allah tah urang teh ku deukeut tah urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali dua kali tilu kali 4 kali 5 kali geus saya 11 kalina perasaan tiis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika urang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika urang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh ulama inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus bae langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat tas isya pada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudnya kejadian kos kitu aya naon oh ngaji bada maghrib lain bada isya ngaji bada maghrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kejadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukulah ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler tadiuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis sakeureut tembok di hareupna lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu
terus bae ngaji galempang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati abah kunaon tuh aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantak teu kuat abah langsung we ditutup Allahu a'lam bishawab geus tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali hadir masyaallah deuk kumaha coba eta coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi bow mantap sing hade urang kuari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi aduh cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok aduh asana di pareuman kuari kene sial cek teh ai ku ki oci olam aing teh sieun tapi ieu Kangjeng Nabi kan diuci nama cedacaknya di jero teneuleun kain tapi pada Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta pan urang lamun inget gadinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki Arwani Kudus urang murikak bulu keur muludan Pak kermuludan assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum sekolah biasa udah datang suk bae nya asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus teu kaluar deui saat eta terus masyaallah teu kaluar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian naon mimiti cek ngana begitu hadiah puji sengit anu hese nyaritakeunana sabada sengit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula ceknya datang diiring kos gitulah caritana terus jangan lagi nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah mah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tatadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadale ku Kangjeng Nabi oh engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadeul aing keur kadinya cek Kangjeng Nabi nyana aya di dinya emang nyana nyumbang aku sadus doang tapi aing pokoknya hadir kadinya nyana keur aya endeu kumaha deui coba ieu jis anu nyaho urang mah neangan kauntungan di mana bae kajen teuing teu salat ge asal modulna hadir we lah abeh Kangjeng Nabi kadinya leuleuh kitu bae geus urang mah mantak geus muludan hadir bae geus pokona asa kadeuleuh ku Kangjeng Nabi na di dinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleuh kajen cek masyarakat tah mah carang salat sama Tama seringna ngadu kotok, nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok, ngeuleuhna keur muludan. Jangan kan gitu, wah cek Jawara mantep ya mokos ge mantap. Geus, mantap Jawara mah geus teu kudu hese-hese, muludan nyumbang aqua sadus. Cek gitu aju geus teu kudu dibuka, bawa deui ka imah jangan anak incu. Jawara pelit tah mokos gitu. Cak Kangjeng Nabi deuk digasorgakeun teh jadi. Lah iya ya. Jadi di neraka teh lain lalagaan tekna nasna jelas mimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke paeh di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka ribut di neraka antara pengikut dan jeung nu diikutina antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna silih salahkeun silih dakwah terakhir nama tetap kugus ya Allah olah ribut maneh rasakeun bae siksa kulantaran maneh kufur musyrik waktu di alam dunia geus rasakeun abadal abidina wa amadal amidin wates wangena terus bae disiksa di akhirat na'udzubillah min tinggal dilanjutkan ku jelema anu ngabohongkeun kana ayat ka innal ladzina kazzabu wallahu a'lam